Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi jeung Nisrina Hasna kelas 12 C Farmasi. Abi bade ngadongengkeun tentang Desa Siluman. Zaman baheula kacaritakeun salah sahiji lembur anu kacidasieuna yen ceuk beja teh lamun ngaliwat peuting sok pararoek tara aya lampu jeung sok aya begal. Lamun aya jalma mul peuting-peuting ngaliwat ka dinya sok dicegat. Pokona sakumaha boga harta kudu dibikeun lamun teu bakal diancap dipaehan. Caritana begal nu sok nyegat teh orang dinya keneh. Kusabab kitu jalema sarieun ngaliwat ka dinya. Jeung deui jalma anu nempatan eta teh jaragoan. Kusabab kitu jelema nyarebutna tempat siluman, lembur siluman terus mah. Eta teh aya di Kecamatan Babuaran nu desana di Subang. Tah ayeuna mah Siluman teh jadi ngaran desa nyaeta Desa Siluman. Cekap sakitu wae dongeng ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.